Kajian Kifayatul Azkiya halaman 92 halaman 148. Teu aya nu leuwih manfaat pikeun agama jeung badan terkecuali nyaeutikeun kadaharan jeung minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. La syai'a anfa'a min taqalluli aklihi wa syarabihi lil jismi wad dini tala. La syai'a anfa'a li aklihi wa syarabihi la syai'at aya perkara anfa'a nu leuwih manfaat min taqalluli aklihi tibatan nyaeutikeun daharna salik jalma nu keur ngambah hayang karidoan Allah. Wasyarabihi jeung nyaeutikeun minumna salik lil jismi leuwih manfaat pikeun jisim wadini jeung pikeun agama. I'tala anu luhur itu din. Teu aya perkara nu leuwih manfaat pikeun jasad jeung agama nu luhur kajaba tina nyaeutikeun dahar jeung nyaeutikeun minum. Ketika makanan urang sedikit, maka akan bertambah sehat dan akan mempermudah ringannya melaksanakan ibadah. Tayanu leuwih manfaat manan saeutik. Tayanu leuwih manfaat manan saeutik. Dahar minum jasad agama kabela. Tayanu leuwih manfaat manan saeutik. Dahar minum jasad naon bahayana tina seurting makan. Afatu sab'in sak lujismin qaswatul qalbil izalatu fitnatan mutama mila. Afatu sab'in saklujis min qaswatul qalbil izalatu fitnatan mutamamila. Afatu sab'in ari panca bahaya wareg saklujismin kahiji beratna jasad, qaswatul qalbi kadua teasna hate, al izalatun katilu ngaleungitkeun fatnatan kana kapinteran, mutamal mila bari anu bosenan. Tad'ifu jismin an ibadati rabbihi jalbun linamin fah zarin huwa abhila. Jalbun linamin fah zaron huwa abhila. Tad'ifu jismin kaopat ngalemahkeun kana jasad
an ibadati rabbih tina ibadah ka pangeranna itu jasad an ibadati rabbih tina ibadah ka pangeranna salik jalbun kalimah matak narik lilaumin kana sare fahzaron tah kudu rempan sanyana anjeun hu kana sab'un wa abhila jeung kudu ninggalkeun anjeun sanyana manpa madaratna wareg pancabah ya sebeberat jisim teas pancabah ya sebeberat jisim teas ati leungit kapinteran anu tetela pancabaya sebeberat jisim teas ati leungit kapinteran anu tetela lemah awak tina ibadah ka pangeran narik sare kudu rempan salila-lila lemah awak tina ibadah ka pangeran narik sare kudu rempan modal santri mah kuru cileuh bentek kentel pejit kuru cileuh teh sing leutik kentel pejitna sing lepet ulah wareg teuing barang dahar hayang teu kabeli mobil ulah dahar satahun mah kabeli tuh ternyata dina segi ekonomis ge nya terkabulkan jeung kesehatan ge menguntungkan eta teh teu loba teuing makan anu matak menghambur-hambur teh gaya makan keterlaluan eta matak menghambur-hambur duniawi lamma amaro samang-samangsa marentahkeun musannif bil akli kana dahar minal halal dan halal amaro tah marentah di musannif adon deui domanan barina ngumpulkeun bitaqalluli kana nyaeutikeun minhu tina itu akli dahar wa zakara jeung nyaritakeun musannif annahu kana saestuna itu taqallul nyaeutikeun dahar anfa'u wa talwi manfaat lil jismi pikeun jasad wa dini jeung pikeun agama bi khilafi syab'i kalawan beda jeung wareg fa inna lahu mangka saestuna tetep pikeun ieu sab'i afatun ari pirang-pirang pancabahaya kasiratun anu seueur. Faqala maka nyaurkeun musannif la syai'a anfa'a ila akhirih. Yani ngamaksud musannif la syai'a ta ya hiji perkara anfa'u li manfaatil jismi pikeun jasad walid dini jeung pikeun agama min taqallulit ta'ami tibatan nyaeutikeun kadaharan. Bi ayyakula kurekan yen dahar jalma makana perkara yukimu anu matak ngadegkeun ieu mah salbahu kana tulang igana ieu si salik dahar mah saukuran jang kebutuhan tulang-tulang jang pertumbuhan lil kasbi pikeun kasab wal amali jeung pikeun barang gawe ulah sampe rek usaha rek gawe teu kuat leuleus tah kakara makan wa hadza jeung ari ieu ma yuqimu salbahu lil kasbi huwa eta itu ma ashabu syar'i eta wareg menurut syara sakitu ge geus wareg asal kuat ibadah jeung barang gawe disebutna wareg eta teh qala nyaurkeun sa sallallahu alaihi wasallam ma malaat min pati minuhan sa ibnu adam anak adam wi'aan kana hiji wadah syarron an leuwih goreng min batnihi tibatan beuteungna tu ibnu adam hasbu ibnu adam ari cukup ka ibnu adam luqaimatun eta pirang-pirang huapan yukimna anu matak ngadegkeun tu luqaimat teh
pirang-pirang huapan nu leutik yukimna nu matak ngadegeun luqaimat solbahu kana tulang igana ieu Ibnu Adam fa illam yaf'al maka lamun teu migawe itu si Ibnu Adam fasulusun tadi seperti li ta'ami pikeun dahreunana wasulusun jeung pikeun seperti deui syarabi pikeun nginumna wasulusun jeung seperti deui napasi pikeun napasna lamun keukeuh hayang wareg patuangan urang pepeje seperti lu wungkul jang sangu seperti lu najang cair seperti lu jang napas yani ngamaksud musannif yakfi cukup Ibnu Adam maka anak Adam naon luqaimatun pirang-pirang huapan nu leutik yukimna nu matak ngadegeun luqaimat dohrahu kana tonggongna Ibnu Adam fa in kana mangka lamun kabuktian itu Ibnu Adam labuda eta misti minaz ziyadati tina tambah amma tina perkara zukira nu caritakeun itu mah fal yakun tah kudu kabuktian itu Ibnu Adam aslasan eta ngabagi tilu bagian fasulusun tadi seperti lu yaj'alu eta ngajadikeun Ibnu Adam hukana yasulus li ta'ami pikeun daharna Ibnu Adam wasulusun jeung seperti lu yaj'alu ngajadikeun Ibnu Adam hukana sulus li syarabihi pikeun minumna Ibnu Adam wasulusun jeung seperti lu yada'u ninggalkeun Ibnu Adam hukana yasulus li nafasihi pikeun empesan Ibnu Adam seperti lu kosongkeun jang napas wa haza jeung ari ieu fal yakun aslasan min anfa'ima eta tina pangmanfaatna perkara yakunun kabuktian itu mal kabidi pikeun hate wal qalbi jeung tegasna hate kabid mah kalilipa biasana mah qalbi hate teh maksudna mah jantung lebih kuat stabil fa innal batna maka saestuna patuangan beuteung izam talaa di mana-mana geus pinuh itu batnu minat ta'ami tina kadaharan doko tabaka rupek itu batnu ala syarabi kana minuman faiza waroda di mana-mana datang alaihi kana ieu batnu nan asyarumi minum doko tabaka rupek itu batnu ala nafasi kana napas wa arada jeung bakal anyar datang lahu kana ieu batnu naon al karbu bingung wa ta'abu jeung capek bi hamlihi kumikulna itu batnu bimanzilati hamil hamli ku sabanding ku sadrajat jalma anu mawa babawaan as-saqili anu berat overload melebihi kapasitas ketika makanna berlebihan lamun jalma manggul barang-barang lebih berat daripada tubuhnya berarti karena overload eta mata ngaruksa Summa zakaratul nyaritakeun musannif li syab'in kapikeun wareg Summa zakaratul nyaritakeun musannif li syab'i eta tetepikeun wareg afatu ari pirang-pirang bahaya khamsatun anu 5 awwaluha ari kahijina itu afat saklul jismi eta beratna jasad wa zalika jeung teu saklul jismi li anna syar'a karena saestuna wareg teh yuskil teh mata ngaberatkeun syab'a al quwa kana kekuatan wal badana jeung kana badan wa yughayyiru jeung mata ngabarubahkeun itu saklul jismi ha kana eta al quwa wal badan berat teuing sok lamun gendut teuing kumaha leumpang ge gedot berat mawa awak geus berat komo barang bawa sani hari nu kaduana tina khamsah qaswatul qalbi tatiasna hate 5 karena perkara riwayatkeun itu mah katampi ti sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an katampi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anu satuna kanjing Nabi kala nyaurkeun kanjing Nabi man sahabe jalma qalla nu saeutik naon ta'amu darna ieu mah sahata bakal sehat naon batuhum batang beteungna ieu mah wasopa jeung bakal bersih naon qalbu hatena ieu mah wa manjing sajal maka suru anu loba naon ta'amu dahareunana ieu man saqoma bakal gering naon batnu beteungna ieu man wa qasa jeung bakal teuas naon qalbu hatena ieu man sali suhari nu katilu tina khamsah izalatul fatanati tangalungitkeun kapinteran ifsadu zihni tegasna mangaruksakna kana hate wa ibtalul hifdi jeung ngabatalkeun kana hafalan qala nyaurkeun sayyidina Ali karramallahu wajhah al-batonatu tuzhibul fatonah al-batonatu ari pinuh beuteung tuzhibu eta mata ngaleungitkeun batonah
al-fatonata kana kecerdasan kapinteran. Wa qala jeung nyaurkeun sa'adaru ad-darani radhiyallahu anhu iza aradta hajatan di mana-mana ngamaksud anjeun hajatan kana hiji pangabutuh min hawaiji dunya tina pirang-pirang pangabutuh dunia fala taqul maqaula dahar anjeun hatta taqdiya sehingga ngalak nyumponan anjeun hakana itu hajat lamun keur aya kahayang wah dahar geus cumpon kahayang kakara sing loba dahar fa innal aqla maka saestuna akal saestuna dahar juga yiru eta mata ngabarobahkeun ieu aqla al aqla kana kecerdasan kana akal wa hadza jeung ari ieu innal aqla yughayyirul aqla amrun eta perkara zahirun anu zahir allama anu geus ngawurukan hukana itu amrun zahirun sahaman jalma ikhtabaru anu geus nyoba-nyoba ieu man hukana itu amrun nyoba-nyoba teh berarti maksudna mah yang sudah berpengalaman geus kapecah sering gitu Rabi wa hadinu kaupatna tina khamsatan inful jismi eta mata kalemahkeun jasad an ibadati rabbi tina ibadah ka pangeranna itu jisim fa inna minal ma'lumi maka saestuna eta tetep anu geus dikanyahokeun yakinan kalawan yakin annal ibadata eta saestuna ibadah la yaju eta taradatang min hatna ibadah naon syai'un hiji perkara izam talaa di mana-mana pinuh naon albatnu beuteung hese ibadah lamun beuteung pinuh wa in akrohat wa in ukrihat jeung sanajan dipaksa-paksa naon an-nafsu jiwa wajuhidat jeung diberjuangkeun dimujahadahkeun itu nafsu bidarbil jaili ku ngayakeun tarekah fala yakunu mangka teu aya litilkal ibadati pikeun itu ibadah naon lazzatun lazzatna wala halawatun jeung teu aya amisna waliza jeung tina kulantaran fala yakunu litilkal ibadah lazzah kila dicaritakeun la matma'a bihalawatin fil ibadah ma'a kasratil aqli la matma'a teu aya ka arab-arab bihalawatin kana amisna fil ibatina ibadah maka satil aqli sarta lobana dahar wa ayunurin jeung ari naon cahaya fi nafsin dina jiwa bila ibadatin kalawan tanpa ya ibadah wa fi ibadatin tetapna ibadah teh wa fi ibadatin jeung dina ibadah bila lazzatin kalawan teu aya lazzatna wala halawatin jeung teu aya amisna naon artina cahaya dina jiwa tanpa ibadah naon ibadah lamun teu aya lazzat jeung manis wa qala jeung nyaurkeun sa Ibrahim bin Adham radhiyallahu an sahib du ngabarengan kaul aksara ibadillahi ka panglolobana pirang-pirang hamba Allah fi jabali Libnan di gunung Libanon wa kanu jeung kabuktosan ibadillah yusuna ngawasiatkeun ibadillah nika kaulah iza anta raja'ta ila abna'i dunya kana lapar iza raja'at iza anta saur para hamba Allah di bukit-bukit Libnan nyaurkeun iza anta di mana-mana ari anjeun raja'ta eta geus balik anjeun ila abna'i dunya ka pirang-pirang anak-anak dunia hamba dunia faziz takul mituturan anjeun hum ka abna'i dunya wa akhbir jeung kudu ngabejakeun anjeun hum ka itu abna'i dunya bi arba'i kalimatin kana 4 pirang kalimat bejakeunnya kanu hobi ka dunia 4 kalimat kahiji man ari sahabe jalma yuksiru nu ngalobakeun itu man al aqla kana dahar la yajidu mual mangihan man lil ibadati pikeun ibadah lazzatan kana lezat loba dahar mual ngeunah ibadah kadua wa man jeung saha jalma yuksiru nu ngalobakeun itu man annama kana sare la yajidu mual mangihan ieu man fi umrina umurna ieu man barakatan kana berkah loba sare umur mual barkah katilu waman jeung sajalma yukhalitu anu nyampuran ieu man annasa ka jalma-jalma la yastaqimu mual istiqomah mual ancek naon tarikuhu perjalanan ieu man lamun hirup hayang gaul bejeng batur
hese bener lempengna ilal akhirati menuju akhirat. Mata kurang di pesantren adalah sebagai uzlah, meninggalkan pergaulan keseharian di rumah masing-masing. Katilu waman sareng sahajalma yuksir nu ngalobakeun itu man al kalama kana ngomong fima ina perkara layanin tepenting ieu mah ka itu man yakhruj dah bakal kaluar ieu man madunya tina dunya ala ghairil islami bainah natepan teu Islam. Urang geus teu campur jeung manusia tinggal tilu deui ulah loba dahar taranya dua deui atuh ulah loba sare jeung ulah loba ngobrol dua deui tuas urang nas'alu nyuhunkeun urang sadaya Allah ka Gusti Allah al afiyata kana kawarasan wassalamata jeung kana salamet di dunia wal akhirat jeung di akhirat wa khamisuha jeung ari nu kalimatina khamsa jalbun naumi eta narik kana sare wareg teh sok hayang sare wae wazalika jeung ari itu jalbun naum li annaman karena setuna jalma akan dahar itu man kasiron baina loba syaroba tabakal nginum iman kasiron bari loba wa man yang sajalma syaroba nginum itu man kasiron baina loba nama tabakal sare itu man kasiron bari anu loba wa man yang sajalma nama anu sare itu man kasiron baina loba aldoa tah noler man menyia-nyiakan khairon kana kehadiran kasiron anu loba wajtama'a jeung geus sepakat saharo'yu sab'ina pendapat 70 orang naon siddiqan babaturan aya 70 teman bersepakat kieu kahiji ala anna kasatan naumi kana saestuna lobana sare min kasati syurbi eta tina lobana nginum kadua fi kasatin naumi jeung eta tetep dina lobana sare dia umri ari noler kana umur menyia-nyiakan umur wafatu tahajudi jeung ngalepotkeun tahajud wa baladatu tabi jeung beletna watek wa qasawatul qalbi jeung teasna hate wal umru jeung ari umur teh anfasul jawahir eta pangalus-alusna mutiara wa huwa jeung ari itu umur ra'su malil abdi eta pokok hartana hamba modal hamba rasul mal teh modal maksudna fihi dina ieu umur yatajiru dagang itu si abdu wan naumu jeung ari sare mah mautun eta maut bikasratihi kusabab lobanan naum sare yan kusu matyun kisu matak ngurangan itu naum nal umri tina umur ngurangan umur sapoe 24 jam sore 8 jam berarti sepertiga lamun umur 60 tahun 20 tahun dipakai sare sepertigana umurna mah 40 tahun wa iza arafta jeung di mana-mana nyaho anjeun fi syab'in maka na masalah fi syab'in tetep bina wareg minal afat tina pirang-pirang pancabahaya fahzaron tah kudu rempan sanyana anjeun hukana syab'i wa abhila jeung kudu ninggalkeun anjeun ai ahmillan nganggurkeun anjeun hukana syab'i ulah hayang wareg hirau qala nyorkeun musannif fi syarhi dina sarah faidatun ari ieu teh hiji faidah iza zahara di mana-mana geus dohil lakapikeun anjeun naon ma perkara fi syabi anu tetep dina masalah wareg minal afatid nyata tina pirang-pirang pancabahaya wa ma jeung perkara fil ju'i anu tetep dina lapar minal fawaid nyata tina pirang-pirang faidah ta'ayyana tah narima tangtu alena ka urang sadaya naon bayanu tariqir riyadati ngajelaskeun tata cara riyadhah aya kasri syahwatil batni cegeusna mah cara mepeskeun syahwat beuteung fa innaman maka saestuna jalma ta'awwada anu geus ngabiasakeun ieu man al aqlal katsir kana dahar anu loba inin taqala lamun mah pindah ieu man daf'atan sakaligus ilal qalil kana dahar saeutik lam yahtamil tah moal bisa mikul hukana itu qalil non mizajuhu watakna ieu man wa dha'ifa jeung bakal lemah ieu si man
fayan bagi maka penting naon ayat tadarroja yen nungtut itu si eman fayan kusu maka ngurangan ieu eman qalilan saeutik min ta'amihi tina daharna eman al mu'tadi anu biasa fa innaman maka satuna jalma yakulun sok dahar itu eman rogi paeni kana 2 roti masan umpamana urang mah sangu iza arada di mana-mana hari tuman ayyarudda kana yen ngabalikeun itu man nolak nafsu kana dirina itu man ila rogifin kana saroti wae fayan kusu tah ngurangan bayi man fi kulli yaumin saban poe rub'a subuin kana saparapat per 7na rub'a subu'i rogifin kana saparapat per 7na roti wahwa jeung ari itu rub'a subu'i rogifin ayyan kusata ngurangan ieu man min kutina rogif juz'an kana juz min samaniyat juz'an kana sajuz min samaniyatin wa isyrina juz'an tina 28 bagian au juz'an atawa kana sajuz min salasina juz'an tina 30 juz fayarji'u maka bakal bisa balik ieu siman ila raghifin kana sadina sa kada hiji roti fi syahina sabulan la yatadarrar wal madarat jalma bi kutu raghifin carana hanya sekedar 1 tina 28 juz hiji roti dibagi 28 tak kurangan sakitu saeutik beuting uranganannya tapi bertahap wala yazharu jeung moal zahir naon asaru tapakna itu rogifin yaf'alu migawe jalma zalika kana itu zalika kana ayat daraja nungtut bil wazni ku ditimbang aw bil musyahadati atawa ku ditingali dikira-kira we tingali fayatruku maka ninggalkeun jalma kullalatin saban-saban peuting miqdaro lukmatin kana saukuran sahwab summa fihi tuluy eta tetep bina ayat daraja arba'u darajat dari 4 pirang-pirang tingkatan aqsa hari pangluhurna itu darajat ayyarudda eta yen ngabalikeun jalma nafsahu kana dirina jalma ila qadril qawami kana saukuran ngadegkeun allati anu latabko anu teu bisa tumetep itu lati dunahu tanpa itu qadril qawam wa huwa jeung ari itu qadrul qawam adatu siddiqin eta kebiasaan para siddiqin ari saeutik dahar teh aya 3 kelompok 4 kelompok pangluhurna nyaeta saukuran jang ngadegkeun kana awak nu penting mah ulah teu bisa ibadah daharna kira-kira geus kuat ibadah eureun tah eta mah derajat siddiqin wa huwa jeung ari itu qadrul qawam ikhtiyarun eta pilihan ikhtibarun eta percobaan sahlun anu gampang asaniyatu ari anu kaduana ayyarudda eta ngabalikeun jalma kana tu nafsihi biriyadati kuriyadha fil yaumi wal lailah dina sapoe sapeting ila nisfi muddin kana setengah mud wa huwa jeung setengah mud teh raghifun ta hijrati wa syai'in jeung hiji perkara mimma tina perkara takunu anu kabuktian naon al arba'atu 4 minhu tina syai' minna ti urang sadaya wa yasbahu jeung nyarupaan naon ayyakuna yen kabuktian naon hadza ieu nisfu muddin miqdaru sulusil batni eta saukuran sapertiluna beuteung fil haqqil aksar dina hakna kalobaan nasi ti jalma-jalma asalisatu ari anu katiluna ayyarudda eta ngabalikeun jalma hakana eta nafsahu biriyadati kuriyadahna ila miqdaril muddi kana saukuran sa'mud wa huwa jeung ari tu miqdarul muddi raghifani eta saukuran 2 roti wa nisfin jeung setengah 2 roti setengah wa hadza jeung ari ieu
miqdarul muddi yazidu eta tambah yuza ala sulusil batni kana sapertiluna beuteung fil haqqil aksarin dina hakna jalma loba wa yakadu jeung hampir ieu haza yantahi bak eta nepi ieu haza ila sulusail batni kana 2/3 patuangan wayab ko jeung nyesa naon suluseun sapertiluna disyarabi pikeun inuman arabi waritu arinu kaopatna ayyazida eta yen leuwih nambahan jalma ala miqdaril muddi kana saukuran samud ilal manni saukuran lalawuh wa yusbihu jeung nyarupa naon ayyakuna yang kabuktian naon ma perkara waro al manni satu kangeunana saukuran lalawuh israfan kana leuwihkeun fi haqqil aksari dina hakna jalma loba fa inna miqdarul hajat maka saestuna ukuran pangabutuh ila ta'ami kana kedahar takhtalifu eta beda-beda itu miqdarul hajah bisaksi ka kumaha tergantung jalmana wasinni jeung tergantung kana umurna wal amali jeung kana pagaweanana allazi anu yastagilun katungkul jalma bihi ku amal wahahuna jeung di dieu wahahuna jeung di dieu tariqu khamisin ari ayat cara nu kalimana la taqdiru anu taya ukuran eta tetep dina ieu tariqu khamisin wa huwa jeung ari itu tariqu khamis ayakula eta diendahar jalma iza sadaqa di mana-mana geus bener-bener naon juuhu laparna jalma wa yakbitu jeung ngeupelkeun jalma yadahu kana leungeunna jalma wa huwa bari ari jalma ti ala syahwatin eta netepan kana hayang ba'du nasabadana itu ayyakula aklu lakinal ghalib tetapi nari galib-galibna annaman eta saestuna jalma lam yakdir anu teu mampu alam yuqaddir anu teu ngukuran itu eman ala nafsika dina jalma raghiban kana hijrati aragipain eta kana dua roki fala yastabina mangka teu pertela lahu pikeun ieu eman naon haddul ju'i batasan laparna as-sadiqi anu bener wa yastabihu jeung narima saliru naon dalika itu haddul ju' bisyahwatil kadzibah ku syahwat anu bohong wa min alamatul ju'i shadiq jeung eta tetep tina ciri lapar anu bener alla tatluba eta yen teu nyupri naon an-nafsu jiwa al adu maka dengeuna ciri lapar geus bener mah geus teu hayang dengeuna urang mah sok hayang dengeuna nya berarti ciri can bener lapar bal taqulu bata ngadahar itu nafsu al khubza kana roti wahdahu bari sajina khubza ay khubzin ayya khubzin kana naon be khubus kana kabuktian tu khubus roti naon bae di dahar teu pulah pilih ciri geus lapar famah ma talabat maka samang-samang sanyupri itu nafsu khubzan kana roti bi'ani kalawan datihna roti lamun hayang roti na geus merek tertentu ciri berarti eta mah can wareg can lapar sanyana au adaman atawa nyupri kana deungeuna falaisa maka lain itu talabat khubzan bi'aini biju'in eta nu lapar wa qad kila jeung nyata geus dicaritakeun deui min alamatihi eta tetepna ciri-ciri na itu alju'us shadiq lapar anu bener ayab suku eta yang nyiduh jalma fala yaqau maka henteu tumiba naon azbabu laleur alaihi kana itu busok kana ciduhna izla yabqa karna teu tumata fina yubusok naon dahnatun minyak wala daswamatun jeung wala dasumatun jeung teu aya gaji low fat kalau dasem saeutik kadar kolesterolna paya dulu maka nuduhkeun naon dalika itu fala yaqa'u az-zubabu alai ala khuluwil ma'iddati tina kosongna kadut patuangan
Jadi ciri geus lapar bener mah nyiduh ge teu digembrang ku laleur. Wa fi ma'rifati jeung eta tetep dina nganyahokeunana alju'us shadiq lapar anu bener gumudotun ari samar. Fasawabu mangkari anu bener lil muridi pikeun anu ngamaksud ayu qadira kana yang ukuran itu si murid ma nafsi kana dirina tu si murid al qadara kana ukuran alladzi anu layut ifu anu teu matak ngalemahkeun itu qadar ukuran hukasi murid anil ibadati tina ibadah allati anu huwa anu ari tu si murid bisadadiha eta menerankan itu ibadah fa idzan taha maka di mana-mana geus paragat itu si murid ilaihi kana itu qadar waqafatah eureun itu si murid wa in baqiyat yang sanajan masih keneh tumatab naon syahwatuhu syahwatna murid wa haza jeung ari ieu ayu qadira ma'a nafsihil qadar binisbati eta ku dihubungkeun ila taqlilil aqli kana nyaetikeun dahar wa amma binisbati jeung anapun ku dihubungkeun ila waqtil aqli kana waktuna dahar fa fihi mangkatabna itu waktu adon deui darajatun ari aya pirang-pirang derajat ayu laha ari pangluhurna itu darajat ayut wiya eta yang nilepkeun jalma salah satu ayamin kana tilu pirang-pirang poe fama tuluy perkara fauqa saluhurun salah satu ayam wantah jeung narima paragat non jamaatun hiji jamaah ila salasina wa arba'in nepi ka 30 jeung 40 naonana yauman poena wa kana jeung kabuktian saha as-siddiq radhiyallahu an Abu Bakar Siddiq yutwi eta nilepkeun Abu Bakar sitata ayamin kana genep poe kuatannya genep dinten tetua wa Ibnu Zubair jeung Ibnu Zubair radhiyallahu an sabata ayamin dina 7 poe asaniyatu inu kadua nama ayut wiya eta nilepkeun jalma yaumaini kana 2 poe ila salasati nepi ka 3 poe cing cobaan 2 poe sakali mah asali satu hari nu katiluna wahia jeung atuh salisah adnah eta panghandapna itu salisah ayyak tasira eta yang ngawungkulkeun jalma fil yaumi wal lailah na sapoe sapenting ala aklatin wahidah kana sakai dahar urang daharna 2 kali santrinya geus leuheung keneh eta teh geus kasupkeun wareg keneh berarti nu alus mah sapoe sakali wa hada jeung ari ayyak tasira wa eta itu haza al aqal wa eta pangsa etikna nyatikeun kadahar wa ma jeung ari perkara jawazan ngaleuwihan itu mah zalika kana itu ayak tasira yusrafun eta kalebetkeun kana leuwiheun wa mudawamatun jeung ngalanggengkeun lisab'i kana wareg fala yakunu mangka teu kabuktian law pikeun jalma naon ada tujuin kabiasaan lapar wa man yang sajal mana iktasara anu ngawungkulkeun tumman ala aklatin wahidah kana dahar nu sahiji fil yaumi dina sapoe fayustahabu tadi sunnahkeun naon ayakula yen dahar jalma kana itu aklah wahidah saharun na waktu sahur qabla tulil fajri dina samemeh bijil fajar fayasulu mangka hasil pikeun jalma naon ju'un nahari laparna ti beurang lisyami eta pikeun puasa wajuul laili jeung laparna ti peuting lil qiyami pikeun ibadah alusna lamun sapoe dahar mah meme subuh makana ti beurang pake puasa ti peuting qiyamul lail bait 151 tilba dazalika lisuhadi li ta'atin summan tabi qabla zawali tasalula qil ba'da zalika li suhadi li ta'ati summan tabi qabla zawali tasalula qil kudu
qailullah anjeun ba'da zalika dina sabada taklilul aqli nyaetikeun dahar lisuhadi pikeun nyaring peuting li taatin pikeun taat summan tabi tuluy kudu nyaring anjeun qabla zawali samemeh lingsir panon poe tasallulan barina kaluar tina sare sunnah tas dahar tadi jika sabtu pisannya isuk-isuk duha beres duha langsung ngaji jam 10 dahar geus dahar teh langsung jam 11 qailullah gugah deui memeh lingsir panon poe memeh duhur berarti nah geuning kudu qailullah lisuhari li taah supaya ke penting kuat nyaring kuat ngapalkeun kuat tambah ilmu ba'da rengse qailullah terus nyaring memeh lingsir hudang deui ulah lillah ba'da rengse qailullah terus nyaring memeh lingsir hudang deui ulah lillah ari qailullah mah menurut para dokter 45 menit ge geus cukup geus kasupkeun lillah berhasil qailullah cek ahli dokter ku 15 menit ge geus kembali terpulihkan jadi lain ku 2 jam kade qailullah jika penting wae wazuh rasalli jama'atan ma'asunnatin summa astaghil bil khairi mimma qad khala wazuh wa zuhra jeung kana zuhur sholli kudu salat anjeun jamaatan bari berjamaah ma sunnatin sarta sunnah zuhur berjamaah duhurna kade katinggalin sunnah sumastaghil tuluy kudu katungkul anjeun bil khairi ku kahadean mimma nyatana tina perkara qad khala anu geus kaliwat itu mah lamun aya nu kaliwat kahadean sok di dinya kodoan poho teu maca Quran sok di dinya poho can ngapalkeun sok ngapalkeun Salat duhur berjamaah bari rawatib peka tungkul kulaku hade anu ti heula salat zuhur berjamaah bari rawatib peka yakni ngamaksud musannif wa ba'dal aqlil madhkur jeung sabada dahar nu geus caritakeun tadi num kudu sare anjeun naumal qailullah kalawan sare qailullah li ajlis suhadi karena arah-arahna nyaring peuting ai sahari tegasna mah nyaring peuting fit taati dina taat wa huwa sareng ari tu naon sare li hadhihi niati karena ieu niat nyata niat hayang nyaring peuting sunnatun eta hukumna sunnah wa illam yuwaffaq jeung sanajan teu ditaopekan jalma lil qiyami pikeun qiyamul lail fil lail da waktu peutingna lamun keur qailulahna geus niatan mah supaya kuat nyaring teu peuting menang pahala qailulahna wa fi hadan naumi jeung eta tetepna ieu sare fawaidu ari aya pirang-pirang faidah minha eta tetepna sapaina fawaid al-i'anatu ari ngabantu ala qiyamil laili kana nyaringna peuting wa minha jeung eta tetep tina fawaid istirahatun nafsi ari ngaistirahatkeun jiwa wa safaul qalbi jeung bersihna hate li amali baqiyatin nahari
pikeun migawe sasesana beurang. Fa inna nafsa maka disaestuna jiwa iza starohat di mana-mana geus istirahat nafsa ada tah balik deui itu nafsa jaridatan eta nu anyar semangat deui da urang mah geus lila umur teh ti jam 3 nyaring nage di duhur teh geus leuleus barang kue ulah teh semangat deui duhur teh kuat eta teh ku kue ulah eta sampai jam 10 penting kakara sare deui tapi lamun geus teu sare mah teu beurang magrib teh geus peureum geus leuleus tapi aya adu nurutan wae aya Sumantabi tuluy kudu nyaring anjeun qabla zawali sampai melingsir minan naumi tina sare hala kaunika bari tingkah kabuktian anjeun mutasallilan eta nu kaluar tina sare bimikdarin kalawan ku ukuran tatamakkanu anu kongang anjeun fina ieu mikdar minal isti'dadi pikeun cawis-cawis lis salati pikeun salat bil wudu'i ku wudu memeh duhur seukuran wudu 10 menit saperapat menit geus nyaring deui hatta takuna sehingga kabuktian anjeun qabla dukhul waqti sholati dina samemi asup waktuna salat mustaqbilal kiblati eta geus madep ka kiblat zakiron bari anu zikir wa musabbihan jeung bari anu maca tasbih wa talian jeung anu maca Quran fa inna zalika mangka saestuna itu mustaqbil kiblah zakiron wa musabbihan wa talian min fadhailil a'mal eta tina pirang-pirang amal anu unggul wa illam tanum jeung lamun teu sare anjeun wastaghalta jeung katungkul anjeun bisawati ku salat wa zikir jeung ku zikir fa huwa tari itu istaghalta bis shalah wa zikir afdalu a'malin nahari eta pak afdalna pagawean ti beurang di annahu karna saestuna itu nahar waktu ghaflatin nasi eta waktu pohona manusia anillahi ta'ala ti Allah ta'ala ahmu qalula wiyas sok bae zikir ibadah ka Allah lebih afdal ari kuat mah summa sholli tuluy salat anjeun fardhu zuhri kana fardhu zuhur bi jama'atin kalawan berjamaah ma sunnati asata sunnahna itu zuhur al qabliyah wal ba'diyah qabliyahna sareng ba'diyahna diqalihi sallallahu alaihi wasallam man sajal mahafazah anu ngajaga ieu man ala arba'i rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat qabla dzuhri sampai zuhur wa arba'in jeung kana 4 ba'da sabada zuhur haramata ngaharamkeun sallallahu hukayman sahallahu Gusti Allah ala nari kana neraka alusna mah jaga qabliyah duhurna 4 ba'diyah duhurna 4 sakaliguskeun we 4 rakaat tanpa tahiyat awal usolli sunnatad duhri qabliyatan arba'a rakaatin atau usolli sunnatad duhri arba'a rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala summa iza faragta tu di mana-mana geus paragat anjeun min salati zuhri tina salat duhur fastaghil takuduka tungkul anjeun bil khari ku kahadean halaqanika bari tingkah halaqanihi bari tingkah kabuktian ieu khair mimma nyatana tina perkara qad khala anu geus kaliwat itu mah beres duhur balikan deui kahadian urang nu teu isuk maca Quran ngaji terus we aya maudhu tegas sama nu geus kaliwat naon dikru nyaritakeun itu mah minal ibadati nyatana tina pirang-pirang ibadah awil ilmi atawa tina ilmu ilal asr nepi ka asar alhamdulillah urang mah nya tos duhur teh balikan deui ngaji ka kelas ilmu deui barokah alhamdulillah pangsuci nama santri insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik